Kakang Semar nampi kenapang bagai salira kalayan nyanggakeun sembah pangebaktos konyuk panjenengan mugia katampi kalayan kabingahan Kang ditarima ku Bapak kalayan aya pikersaeun naon geuning sadayana parantos cunuk anu disaur nu dionang parantos datang ngahaja nyalampeurang ti tatangga-tatangga barudak teh keur arulin gitu biasa sawareh masih gareng karek keluar di pasar manehna teh keur ngiderkeun peuyeum kaharep si lain jak payun tenaga sawios cekap di dieu bokap abdi nyanggakeun sembah pangabaktos ka hunyuk bokap miwah nyokap muga-muga Bapak tiasa nampi kana sembah abdi ditarima aja sanaos ti abdi oge Bapak mah ditarima aja abdi pun hareng nyanggakeun sembah pangabaktos ka hunyuk umi jeung abdi beda sih mah mugi umi nampi kana sembah abdi oge abdi oge nampi mun teu nampikeun bae lah nya ditarima sembah pangabakti si lain kabeh kalayan aya pikeun naon ieu teh Pak nu tara-tara ti sasari make jeung ngaging silingi sadaya palaputra mohon aya naon ieu teh poe rek ngajieun surat wasiat meureun ngabagi waris teh datara biasa anak ieu dikumpulkeun kabeh ieu anu biasa wing rada hoream kumpul oge ayeuna dipaksa ku emak ditakumpul aya sugan aing bapak aing rek pae efek ketepo sehat kene tong kitu saka kolot teh doraka lain sugan teh mental diriung teh gering nya urang nuakeun we sing pada sarareha nya heuh perkara eta mah nya siga teu tawa ngecebrek heula di situ teh kolot can pokok ge kumaha aing we atuh astagfirullahaladzim tah si eta teuing si eta mah adatna beda sorangan tan sehat diajeng-ajeng Pak ieu teh aya naon kieu ja ngahaja dewek teh cu ngahaja kumaha Bapak teh riung mungpulung saperti kieu nyaeta dina waktu nu disebutkeun ku dewek teh meureun utama ya da dihenteu-henteu oge ieu kulawarga dewek saku kapala rumah tangga ari jalukowa muna ala nisai ai lalaki teh pamimpin teh eta awewe mun seug jeung boga turunanana merenjeng turunanana dewek mingpin teh lahir batinna ditanggung jawab getihna satetes ambakanana sadami nyawa jeung ragana buukna salama leureuh syariatna hakikatna batin-batin si lain sasiereun sabeunyereun malah mandar urang pada saling elingan dina hirup kahirupan di alam dunya anu beuki dieu beuki karasa kurang salerea teh hareng heng kuredengean pajejet ku dedeleuan nya kantenan malahan yakin ujang urang teh makhluk anu hirup sedangkan setiap hirup bakal kena kupati maut teu apal di mangsa mun datang sok rajin ngadodoho hanteu pilih-pilih mangsa kadang berang kadang peuting kadang nu kolot heula kadang nu ngora nu leuwih ti heula nyaeta bakal nyinghareupan malakal maut da urang teh moal megar cara orai
da marek ngora deui tangtuna ge urang teh bakal beuki ditu teh beuki kolot beuki karasa beuki loba nu nyamper penyakit jeung sajabana leres tah atuh kudu urang teh nyaeta sajaba nyiar usaha kipayah pikeun hirup di alam dunya tetep urang teh kudu boga bekal pikeun jaga engke di akhirat Tangtos. hartina mah batin teh kudu dicebor ku ilmu panemu anu sasatna teh pikeun nyalametkeun urang engke jaga di akhirat leres kan tenan Pak minang ngedenge nu kitu patut unggah poe kitu unggah panggung asa geus bosan ngedengena oge nya unggah penting di live streaming karena itu ngomong teh tah deui komo deui luyuk kana urang kamari karek beres nyaeta lebaran nyaeta urang teh anu dipenta tina hasil puasa hasil tina nahan haus jeung lapar ti mimiti subuh nepi ka magrib nyaeta katantuan teh nyaeta nu dipenta teh sing balik deui kana fitrahna balik deui kana kasucian nya sabab eta di antara nu dipenta ku unggal manusia di alam dunya nu kumelit di alam dunya teh yakin lamun teu bisa balik deui nyata rugi ke urang-urang keneh ya rugi ke urang-urang keneh Pak sabab kabeh oge hayang balik deui ka bayi ai bayi teh dina mangsa gubrak ka alam dunya aya dina kasucian hartina teh bersih tegeuneuh teu maleuk-meuk henteu nya lir ibarat kertas tanpa tulisan panyacan aya coret-coret tah eta ayeuna urang pada saling lubarkeun hampura tina dosa perdosaan sabab eta teh jimat anu leuwih utama tibatan utama nu matak yakin setiap beres lebaran setiap beres puasa tangtuna oge salam silaturahmi tur taprak namprak nyaeta urang salaku makhluk saling hampura antara papadana lamun teu bisa ngahampura somong balaga sabab eta teh sifat ning pangeran nu maha nu kagungan maha hampura ayeuna urang makhlukna lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan batur eta teh leuwih tibatan pangeran leuwih sombong tibatan pangeran ngarumpak hukum anu tangtu tah kitu dawala tak kudu minta dihampura kalau jadi lanceuk maneh oge sarua kabeh kudu minta hampura ka aing mah cengcelengan aing beak we kuduaan mangkane ngladang peuyeum kabeh oge atuh hampura we eueuh anjing sia mah galak si mah udah ajak ngobrol lah buka gogok wae nya kitu nya leres Pak urang pada sakumaha gedena dosa sakumaha gedena urang kasalahan teh urang pada saling cuparkeun hampura omat komo si laing adi lanceuk kudu jadi tuladeun keur adi-adina da istuning si laing teh bakal jadi bapa gagantina dewe di mana dewe bulang kalam kalanggengan teh nya da abi ge rumah siapa Pak najan bari jeung sanajan lanceuk panggedena da abi teu hayang-hayang jadi lanceuk teh nya abdi ge ngadoa di mana maka kandungan teh mudah-mudahan di mana gubrak alam dunya teh boga lanceuk ai burusut adi deui nya eueuh si panggedena atuh maneh teh nya kahayang kitu ge nya deui ti eta ja ngahaja dewek teh nyata mita si lain kabeh ka dieu teh hayang kasaksi ku si lain
naon teh dewek rek ngobrol jeung indung si lain jeung dewek rek menta ka manang ti si lain ngeunaan mah nun Kakang Semar kaharep mah Ini ngeunaan naon pa kewe heula kaharep mah marek kaya wong Wiswano Pampurajang katukangan kuma mangga marek kaya wong Wiswano dan nira ngalisa pisan dene era ngalisa pisan sadaya-daya Kakang Semar aya pikir naon aya naon itu menika ngarerewas batur minus gitu tuh. tidak ada itu hari-hari ya dipancing wae di jalan rempe we Sanarian kabeh. heeh buah keur nyari bool meureun Amit. Palias teh. eta kemana wae biwirna si eta teh nya Saurang di bol. ma Kang kumaha kieu tadi bapak geus bianta mimiti mukodimah muncul bahasa legegna mah yen bapak teh selaku pemimpin di dina rumah tangga leres lajeng tah nyutat kana riwayat anu tangtu Cobi. urang teh bisa disebutkeun rumah tangga teh can lila mah aya meureun kana 10 tahun leuwih mah haneut keneh Haneut kuku. da boga anak oge bapak teh sidik bawaan bapak Nya. nyiapan ngawin hiji bonus 3 Ya. lain bonus tuh teh karugianna 4 nya ting bonus ting musibah Itu mata. sedangkeun lamun mudahkeun riwayat mate anak raja urang nagara Sekarumambe putra Prabu Jinawea Nya. dina mangsa maker gadis dina mangsa maker lanjang mate cicing dina pasir kasugihan ayana dina sagara kabeungharan lubak libuk harta banda bro di juru bro dipantok ngaleuyak di tengah imah buncir leuit loba duit mata Nya. nepi ka meunang jodoh teh jeung bapa Beres. anu sakieu buktina Zakir kaya. bari jeung boga budak bararaong catilu-tilu dua nu baong mah eueuh mendeu Oh nya. sidik maneh panggalakna mah lain keur poe eta mah Oh nya. nya Raung selalu di. da mudah kena aktivitas mah da matak capek mah matak jengkel rek teu jengkel kumaha ai dina bapa usaha kieu buktina menang isuk-isuk bisa dahar sore henteu meunang nya puasa teh leres tah bapa rek ngayakeun kawijakan ka emak ieu mah nyaeta rek nanya raga katineung emak bisi-bisi teu suka dibawa sangsara ku bapa bisi teu ridho dibawa sangsara ku bapa pok balaka da eta mah kewajiban bapa kewajiban salaki teh nyaeta sandang pangan jeung papan aduh nah make jeung saeuran kitu bapak teh bapak Nya. ai perkawis harta banda mah eta mah teu jadi ukuran kangge put kaula da kaula ngarumasakeun tina mangsa kaula ijob kabul nyata kasalira yen yakin salira teh nyaeta pamimpin kaula di dunya Pangeran dunya. pangeran dunya kaula bari jeung usahana teh kaula teh ibadah teh eueuh deui lintang ti tunduk taat kalau jadi salaki kitu oge salakina anu tunduk taat kana aturan agama jeung dari agama
Leres. hartosna teh jadi imam pikeun kaula jeung anak-anak kaula. Kaula mah istuning celik putih celakerang nampi lahir batin malah mandar mah kaula sok esin upami kaula kacapean dina mangsa nyiar kipayah saeutik di tatangga upami teh Kakang Semar nyuhulkeun dipencetan teraka pencetan da kulantaran capek. Geuning kumaha? Heuh nyarita teh mah Nyakan tenan engkang. aduh Naon kau? hayang aing boga cewek seperti ieu pamajikan bapa teh nepi ka emak nu matak dewek can menang can boga kabogoh teh sieun teu mangicara emak nya pada mama tuh cewek mantap atuh da nya istri sajati 1000 hiji juga emak teh Cewek nu bagus. sia mah ai awewe hayang soleh ai awewe hayang soleha tapi maneh kelakuanna salah wae nya Jadi kitu engkang kitu mah leres. jadi aya kasusah atawa kumaha bisi aya unek-unek hate Teu aya kaula nun istuning kaula mah bunga-bunga ngamar watasuta. teu manglebarkeun kana harta banda di lemur emak Atuh da eta mah hartana bapa, hartana kolot. Bari jeung harta banda mah teu jadi jaminan pikeun kabagjaan hirup emak bapak. Tuh bapak nu nyium aing nu serak gitu nya nuhun mah tah lamun kitu genah kana hate bapak malah bapak teh rek mere hadiah ka mah keur mah taun kali teh poho mere THR teh Ai kitu kumaha maksudna? rek mere hadiah ngan ieu hadiah teh sing katarimakeun ku emak Naon TV, sanes kulkas, sanes mesin cuci, sanes Niger lain puyem lain yang cau lain Sugan korek kuping. geulaan sanjing deui naon hadiahna bapak. tah ai hadiahna teh lain ngawujud barang tapi hadiahna teh nyaeta pikeun ngahampangkeun kana pagawean emak Maksudna kumaha ieu teh? ya apa emak teh capek digawe teh isuk jedur nepi ka sore jeder dina mangsa bapak ka kebon mama cing di imah mama kadang-kadang ngasuh anak tetangga nambahan pikeun resiko dapur bari jeung nyuci di tetangga nyeuseul sok cuk-cuk timimiti hudang ai hudang mate ti jam 4 subuh jam 4 leres, ngageuingkeun barudak kan tenan ngageuingkeun bapak leres tuluy salat berjamaah. Ya kitu. tuluy Naeur cai kangge ibak bapak. tah teliwatnya 10 tahun teh Henteu. geus kitu bapak mandi mak nyisikan beas jeung bawang kangge tuangeun barudak. beres kitu urang Botram sadayana botram ai abi mah heula nya dodir kabehkeun teh teh meni si bodoh si pegeh mah nya geus beres dahar bapak ka kebon barudak aya nu ngilu ka kebon aya oge nu ulin nu ulin menuncika biasana tah aing mah ka kebon pengudulan si eta mah isuk-isuk geus gaple si anjing mah teu make unjang anjing
Apa barudak? Bapak ini ke kebon, emak beres imah teh jam 8 geus gitu ini ka tetangga naon ngasuh budak tetangga nepi ka jam jam kana jam 11 lajeng wangsul deui kalayan kaula teh ngadamel tutuangeun kalayan masrahkeun nya ka kebon kangge bapak kangge sadayana Ngantelannya. rengsek kitu kaula teh ka tetangga deui mersihan bumina itu ieu pangmasakeun can sajabana can mantosan ngadamel peuyeum ongko di mana di bah oman Beres. nepi ka sore teh kantenan malahan kaula teh kan langkung payun dongkapna tibatan bapak bilih kalau bapak palaya kapalain naon dabab mama najan emak digawe ka tetangga sugan bapak kelingitan emak henteu Itu tanggung jawab. ngawulaan teh bener nepi ka emak sore oge naheur cai jang mandi bapak Marukana. beres gitu maghrib geus kitu ngobrol isya jamaah deui geus jamaah kitu ngobrol pakpik kadang-kadang lamun emak geus capek bapak meta dipencet emak mah daek wae nya nggak terus jadi kewajiban can pernah lulah kadenge ku bapak teh Can pernah ngeluh. aduh aing hayang boga awe kitu euy Ya pasti atuh. Gede milik bapak maka. hese dulu anugerah pisan awe cara emak mah saya pernah nguluhuran bari jeung kitu emak teh geulis dulu anak raja bae lagi keur disaembarakeun loba raja-raja nu kapincut kapengpeongan Buka irut. Prabu Ured oge kapincut nya tah eta teh capena emak tah ayeuna bapak teh rek sejang ngahampangkeun kana pagawean emak tapi lain ngawujud barang tapi ieu kanya jeung ieu kanya teh aya tumalina jeung kahayang bapak ongko nya naon atuh bapak sok balaka Cobi. bapak teh mah aya niat ieu teh naon bapak teh rek kawin deui tobat luh Gusti naon teh kumaha kupingan teh bapak rek kawin deui tobat nah teh jadi nyimpang kieu yeuh naon teh bapak teh ujug-ujug heureuy teh naon teh naon teh kadenge ay bapak yang kawin deui naon bapak yang kawin deui goblok cek aing oge kitu bapak kita heeh anjing gelau tah hirupna teh kelanan naon maksudna heureuy teh kumaha ieu teh lain heureuy ieu mah heuh Daria. daria maksudna kumaha ya tadi bapak geus nyetakeun ieu pikeun ngahampangkeun kana pagawean emak nya naon sababna bapak bisa ngahampangkeun pagawean emak kulantaran kawin deui sabab di imah teh bakal aya 2 ratu Ya. Kadinya cerem oleh. 2 putri hiji emak hiji deui anu ngora Aduh ngora bang. pak kejang ke si bagian anak ngomong mah Ayo waktu waktu. ke di absen lain lain eta utek teh kumaha bapak aing kawas lain kolot we iya kacape mah bakal ngurangan di mana bapak kawin deui naon sababna lamun teh hudang sare teh sama emak meureun ke ngahudangkeun barudak atuh teu kudu make jeung naheur cai sagala naon sababna sabab aya nu ngora Ayam. nya Ayam mamah muda. dina mangsa bapak ini ke kebon emak digawe ke tetangga bisa kene salse digawe oge sabab nu nganteran ke kebon nu ngora ah goblok jelema ieu ngomong kemana kara pisan Gusti
hadiah leuwih tibatan Magicom, leuwih tibatan mesin cuci. Sok emut kumaha kurang kumaha Bapak. Kumaha istimewa. Ieu teh kanyaan nu luar biasa. Jeung lamun emak salaku awewe, lamun teh emak nepi ka ngijinan bapak kawin, mak sing inget janji pangeran sawarga Firdaus pitempateun awewe nu nitah nyandung ka salakina eta Cumilu. kuat kanyabulah kitu keterangan eta deuleu sawarga Firdaus pitempateun jelema nu nitah nyandung ka salakina nya eta mah nya leres benar kan tenan tapi dah kalau mah teu nitah nyandung ha pan ieu mah usul Karek syarat jeung usul. ngawidian teh sarua jeung nitah jaminanana mah. Sedangkan sawarga Firdaus teh uluh eta teh sawarga nu pangluhurna nah kayang naon mah di ditu bakal dicumponan ku malaikat. Segala sakahaya. Ku kapengurusan anjeunna bakal dicumponan. Segala nyampak. Bakal segala nyampah hayang naon didungkeun warga. eta pangbibitan nepi ka kitu aduh proposal nepi ka mulus kitu kampanye dan kampanye Halus kampanye mah tong didenge mah lah halus pengajuan. janji bullshit teh ngadeoh teh cacaritaan buaya darat teh kitu tah nya hese ka itu di alasanna mawa dalil we nya playboy gitu teh nya sok mapan leuwih surti 10 tahun piraku nepi ka tenguli kana ilmu bapak Teu. Piraku teuing atuh. lamun emak ilmu bapak nepi ka teka tewa ku emak atuh sarua cai napel dina daun tales ongkoh pa tepi gorolong sok pikir ku emak Geuning. da pangrasa bapak mah ieu mah madu lain racun Nya. Lain angry. hah coba pencerong hati bapak tingali panon bapak Nyawa emuskeun teh nya. cileuh tah cileuh ala cileuh cingjang mengpengker melong kitu tonyok buru-buru tuh man jelema kitu mah Setia Ragen barang ningali ieu pamenteuk Ki Semar Badranaya watak wantos Setia Ragen parantos tobros kana paningalina utawi kana maksud tujuan Ki Semar Badranaya dadak sakala ngaleketei hatena kalayan sejak masyarakat widi ngawayuh ka istri aduh panutan kumaha emak Gusti Nu Agung nuhun kana kanyaana jadi ya mangga teh teuing bujeng hingga 2 3 4 10 oge mangga kalau teh hayang dicandung iya beres yes Itu mak naon yang dicandung mak keun bae geunah jang aya batur anjir aya tur curhat. pelet maronge ieu goblok ieu tah ayeuna mak geus beres mak ka tukang bapak rek nanya raga ka tinuna barudak Ya. sadaya-daya aduh Gusti Nu Agung enggal-enggal engkang ngawayuh ka ditu Bagian anak-anak ya. neangan sing loba kamar urang legaan beres mah eta bisa dipentak ku bapak Omat, kayak di mana ruangan geus gede omat tong poho make perdam. Nya. Gampil eta mah. siap mak siap Eta mah teknis. tuh aing ambek ieu ya aing ya Apa pasti.
halah yang nonjok anjing geus teu munyang anjing we doraka sia teh bapak aing eta uteuk nendep ka mana teh ka mana karep nya campahna teh nya silaing di luar kumaha sing ka manang ti silaing sugan aya kumaha nama kejeng kumaha eta kumaha rasa narima teu emak pami dicandong teh mah najan emak indung tere anggar we kenya ama gede jadi itu narima sarua reng euy narima silaing bapak kawin aing mah narima keneh bapak aing mah modar kan bae udah modal kayak ku aing podaran lagi wajib wae cuma cinek mah jadi henteu aing teu alo aing mah Dua berarti KB. bagus berarti nah saya ngomong kecewas-kecewis henteu bapak teh minta ka manang ti abdi heeh lah naon ku aing heeh sok geus we ku aing tong kumaha make kekerasan wae ah rada anarkis mana mah brutal kadung aing teh mah bedog ka dieu heeh sugan teh penciteun si anjing teh siapa kumaha sing ka manang si lain oke ieu teh ka manang abdi secara anak atau secara pribadi kumaha si lain lain kumaha si lain ih kudu bebas kalau lupa oge da sagarupa oge kudu netet raja ning cakamala nung tik lari mapai bukti harina teh malah pagedang pandi care ku keterangan oge jempe oge ibadah kene tibatan loba omong pipasyaeun da kuring mah mun pasya sabab kau ku anak ai anak teh tong bujeng hingga luhuran basa nyebut lah atawa engke heula di mana ditah doraka Aya batasan. aya kawatasna jadi abdi teh cindek nama hayang ngobrol bebas ulah kaugar ku sifat ning doraka ulah kaugar ku sifat ning anak jeung bapa lain jawab hak atuh sok dibebaskeun heuh bener heuh selaman heula cup bebasnya heuh kuring ngawakilan adi-adi ya naon ari bapak beuki kolot teh beuki goblok we si goblok bebas pan hotong kitu teuing maaf dia we Dibebaskeun situ. beuki kolot teh beuki anjing cenah tong kitu satu dorakal babarudak dulit teuing sapi lah nah sebake jeung ngomong kitu goblok kuring lain goblok kasar tapi goblok kuring teh nyata logor lir ibarat urang make atawa ngajait teu make ukuran kadang seret kadang logor hatina teh teu manying teu pas teu cocok dina aturan heuh tah bapak teh ngeunteung kana lebadinya henteu cing atuh pak pantas atuh hirup teh bapak teh salama sangsara urang sasara balangsak metak naon hirup teh rukun ai urusan nyandung menyanung mah adalah ai urusan eta mah nafsu sedangkan nafsu mah teu kadohong badan nu katempuhan diri nu kacing-cirihi awak nu katelangsara bener teh ulah tuh kaing teu nanya sia mah aca sok emut dina lebadinya Kangjeng Nabi Muhammad oge dina ngawayoge naon ka satukangna ku nafsu atawa ku ilmu lain pikir sama ente ulah kitu jangka kolot tenang mah emak ditenung ieu emak karabunan emak kahipnotis palingan segala aja uya-kuya bapak non hubungan anak juring sih teh bina-bina teuing mate ya mate kurang kumaha belana pak keur mah jelema beunghar
gelis loba nu mikahayang bari jeung raja-raja nu mikahayangna menang jodoh ka bapa sangsara balangsa leuheung basa mun bapa teh kasep dah henteu ngeunteung atuh lur minimal bersyukur ku ayana emak kurang kumaha emak belana ka bapa dina mangsa bapa teu damang emak mah nepi ka ngadalingning teh bapa enggal damang bapa jang kudu kumaha urang teh boga duit nepi ka gugulawat minjem duit ka tetangga bapa tah geuring can kuring anakna karasa ku kuring karasa ku si dawala karasa ku si gareng nah tidak bersyukur ente teh jang ngomong can beres tadi kita betul dipotong salira kusim aing Aduh, si baik. betul geus gelut jeung aing lah kalam noka urusan teh heula sok pikir tong bubudakeun Pak ai budak mah leuheung ti tajong ti jalikeun da budak leleng ka halu leumbak oge diajar da bapa mah kolot atuh saha nu nyangka budak ka bapa sok saha pikir bapak awak geus jiga sapilih mosin bapak teh kawas gablek kanyut gede we nu kadinya atuh teh tuh mana ieu mah beres acan panjang gini abdi mah ya bapak teh kudu mikir kana lebadinya bapak teh pan kasep henteu emut Pak sok ngeunteung da bapak teh beungeut bodas awak hideung pinguin lain bapak teh ayeuna beunghar hanteu heh cing atuh Pak mikir bapak teh lah tong lebadinya tinggal itu loba ken kadongsang-dongsang si dawala si gareng nu boga cita-cita nu gede lain kadua mah eta rojong ku bapa kumaha karep kahayangna lain ukuran nafsu aing mah lain nafsu nafsu kitu mah matak kawin oge nafsu heuh nafsuna oge matak manfaat jeung inu si lain yang si lain manfaat cenah gelo cek aing mah tibatan loba sungut mending odaran ayeuna yeuh tong celurit ku aing geura kakat ku aing beuheungna tuman jelema kitu mah mumpung aing boga hulu domba di bos mamat pindahkeun hulu domba kana beuheungna ku aing tuman sok emut Pak sindekna sirek teh setuju henteu dawala abdi teu setuju sirek henteu gareng haleng naon sih teh haleng si laing setuju dek rekayang dewek Wah, Jawa Singgil itu. Kuning. nyaho aing preman mandala makan nyaho aing keur mode tempur ya hah nyaho aing penguasa terminal Cicahem Kang Bahar teh ya hah bagede babatok nyage kolot aing kabina-bina teuing sa dipodak aing leuleus ya anjing agita alah sok ya aduh Pak ampun Pak leles alah sok rek ngancam nyawa dewek pajar aing teu bisa sok mana sejager jeger Cicaheum teh heureuy Pak demi Allah leuleus Pak aduh Khawatir ke situ mah. anjir si lerek ngalawar ke dewek enggak dong
Enggak dong, ini masih dengerin doang. Nawala, enggak abdi mah ngiringan. Ya, mangga ngiringan sama bapak we. Aduh, Pak leles Pak, kanjut leles. Ku dewek dicagerkeun tapi tong ngalawan si laing. Moal Pak. Cager si laing. Pakai magic anjing. Paingan siapa boga tisu magic di imah. Da geuning leles atuh. Ampun Pak. Pak Oman tulungan. Pak Oman tulungan leles. Nah, sesok atuh nanaonan gareng menetes di kayak bapak menete mulia. tah sia. Bener bema aing kepelet dulu. Kaparabuna. Alah, sakali deui si laing ngalawan. Mau disagerkeun ku aing, Pak, demi Allah enopang, demi Allah asli aing mah sok. Wah ingkar nama asli nama. Benar, nya Pak, asli tulungan Pak. Leles demi Allah. Lentur di awak Gusti. Benar, nya Pak. Sager si laing. Aduh Pak, maafin babeku yang manja. Ampunkeun hareng. Tong kitu anjing ke kolot goblok sia teh. Kitu wae sia mah tah, sia mah kitu wae. Wah, papa urang teh mulia. Papa urang teh bageur keur urang salarea nyebenya. Heeh, tuh cik aing oge. Pak, naon? Kaca heula Pak, rek lo sia, rek modal Pak. Cilaka anjing geus kitu mah main magic hoream aing. Janji ini tuh sia tah. Aduh, kumaha si laing cindakna? Naon teh? Kekeh moal dewek ieu teh geus aya. Aya awewe kumaha? Nu dipenta ku dewek teh ieu teh awewe. Nya tuh kawin teh awewe ke lalaki lain. Geus aya ieu awewe teh nungguan dewek, kali disamper ku dewek. Ieu teh bapak teh heureuh eta. Aing teh lain heureuh teh tadi ngecoblak teh. Nyaan deui. Serius. Urang mana? Urang Padepokan Banyukan sana. Ngaranna teh Dewi Nilaningrum. Ma? Aulanun Batur mah teh Dewi Nilaningrum mah. kumaha geulis Papak magelis nama ngan itu leuwih ngora. Ah nya bener bapak teh. Kapincut geuning bapak teh jiga nama. Tah si laing tuturkeun dewek. Naon teh? Tuturkeun dewek. Kahayang dewek cumpunan ku si laing. Pak, rek dileuskeun pe kumaha bapak. Ridho abdi. Naon? Tapi kekeh abdi moal narima. Mal teh kurang kumaha? Moal. Najan bari jeung mak inung tere abdi moal rek ngarheuteun hate mak moal sok jung we mak bapak sorangan. Jung we abdi oge. Nyaah ka inung kuring mah. Nya ge inung sampeurang, nya ge bapak tegas. Tapi lamun salah kuan anu hati bapak doraka. bener Nya antenan Pak kitu geus buktina mah. Ma, papa bapak rek init nali gingcing we. Sorangan. pilih kumaha nam di perjalanan Moal. Doana we. Rek solok karir we wa mah. Doana nya nyakan tenan ai sana lepis bapak di mana? Ah bener ieu. Beger mindo ieu. aya dina lomari ngan hati teh diinjem ku si gareng ngan teu balik deui. Si kunyu. Ai baju siman. Apa eta mah kangge emak pernah ku diangin bapak. Heueuh nya pohonya. Bae nu aya we dicokot we. Bener bapak aing. Nanaonan jang tong kitu ka kolot teh Mate katenung mate. Cingkenya parancahan sugan sasieun sebeunyereun mah.
mak naon kerja cai maksudna kumaha urang damangkeun ku abdi nyenak heula tong sok mana karep jang sete da kau mama teu tenung teu ieu mah celiputi celakerang mama rumasa bari jeung mate apanan sidik salaku awewe ai awewe teh pondok lengka dipaehan pae dihirupan hirup bari jeung ieu teh kahayang bapa maneh demi kenyamanan emak di tempat jero pisan deui peletna bapak ai heueuh ayeuna mah kieu maneh nya ka mapan tadi muhun lamun nya ka emak sok tuturkeun bapa maneh anjir ieu teh nya mah teh ma emut-emut 2 kali lamun urang duaan nuturkeun bapa nganung hati sarua we jeung nyakeun kana kahayang bapa nyakeun bae jang da geus aya pangrojongna ti mah bener dawala teuing saprak dahar peuyeum harita mun di peracahan beureun mah bisa jadi loba ting ragina nya teh kitu mah tapi ka ieu mah nuturkeun kana kahayang emak nya jang kumaha maneh wae nu penting mah laksana we rek itu rek ieu oge rek beureum rek hideung ngepek teh teuing nu penting mah salamet bapa maneh kadar eta mawa di awewe rek 5 rek genep ogekeun bae bener deh lah naon ai mana aya foto bujur bapa teh harita jang naon urang temong-temongkeun ka awewe ame geuri laeun da budug bapa urang teuing kungsi mungkul nya saya tuh pak mah gitu mah da kayep kepala emak ieu mah nya jang nya sok tuturkeun ka itu heuh atuh kitu mah doana we tuh mah cing damang emutanana ulah geuring pikir mah nya jang sok we ayeuna mah tuturkeun bapa didoakeun ku masing pada salamet mama hayang pisan aya batur we atuh anu galituk di dieu da urang teh opat sirah teh lalaki hungkul saurang awewena mah bener deuleu dan nungguan maneh hayang kawin teh hese wae karek diputuskeun mah nah diputuskeun itu beda keyakinan beda agama sia beda agama beda keyakinan aya abdi yakin ka manehna manehna teu yakin ka abdi